Ya pemirsa orang saksikan ieu Basit Sunda ya. Basit Sunda lucu si Juned si nama ya jeung saya. Coba urang tingali ku sarerea ayeuna. Jadi dia rada ditundaan ieu Andi. Oh bener. Andi woi. Andi Oh, mana bener, kemana wae si Andi Juned. urang geus kangen nih anjir. anjir mana Kemana wae sih kemana wae anjing kemana wae. Juned. Kehead. Sibuk meren aya namanya. alhamdulillah ayeuna distro urang aya progres euy. Eta usaha karek aya progres tapi geus kabeli mobil alus anjir. Ngiridit tiga nama manehnya tina tambahan jual kebon geuning tapi teu naon sih. Mane apal teh ieu nu dicekel ku urang teh naon ieu teh duit lain brosur panci Jeung barina ge urang mah tara Panci. kiriditan riba mendingan kene beli cash duitna nginjem ka bank nginjem ti bank teh aya bungaan keneh jadah sarua riba atuh. ah tong so tahu da urang manginjem teh lain ka bank-bank nu kitu tapi ka ditu tuh ka Bang Udin apal teh mana Bang Udin bager eta nginjem duit ge tara dibungaan eta mah kan cenah mah mun duit naik dibalikeun mun bisa mah leuwihan lah cenah jeung jajan budak gitu Udin renten. Sia mah jika teu boga otak anjing. kumaha aing we Munafik sia mah cenah anti riba tapi nginjem duit di renten. Gande anjing kan penting mah aing boga mobil boga usaha da urang manginjem duit teh da digolangkeun duitna geus sia mah tong loba bacot nu penting aing sukses Atuh heueuh we lah. Eta btw distro maneh karek mulai tapi geus ngasilkeun duit gede heuh make cimotna tah. Ieu da urang mah karek muka distro ge geus muka cabang loba jadi penghasilanna loba. Ieu contohna ieu bisi maneh teh percaya ieu duit letak sok. Bener aya asli duitna anjir. emang hari duit rasana kumaha Nya ngerenyet kitu geuning. Jika iya kumurih apa teh maneh. oh net jadi toko distro urang mah selain di dieu nya di Liberia Jadi cabangna aya deui di Ciamis, Garut, Tasik, jeung nu edan mah net urang teh boga produk andalan ngaranna teh ya Sempak jadi kieu Distro. dinya sebenarnya orang teh geus apal clothingan maneh teh nya. Nah. Bahkan urang jeung babaturan urang geus meuli produkna tapi hampuran di kualitasna. Aduh, Anu nah tapi iya aya hampuraan naon ya inti namanya produk-produk kami mah dibuat tina bahan-bahan anu out of the box. Cangkang teh gelas wae bisa jadi jersey Madrid di tangan urang mah teu. Bahkan produk andalan urang Sempak Distro dijieuna tina campuran benang kapas plus serat-serat jatang. Anjir aing harita meuli kawesna nya geus kumaha daun cawu anjir kakait caeutik tulis wae da geura. Ya net mun hayang bae sempakna deui geura ya kakait kuku da benang Aing mun dina mana sirik ka urang nya peda sukses ngomong we. Lain sirik tapi ngeriti. Ina eta mah lain ngeurit Geus kumaha sia we atuh lah. kumaha Dasar polontong. oh cocok tah maneh mun ngemis Ngemis banget sia ya pokona ke jedog urang ka toko maneh ngaborong aing jeung toko-tokona ku aing dibeli ku aing jeung sahamna sieu teh usaha karek ngaritis tampang geus jikeun nya ka pasar eta nah maneh jadi ingkeun-ingkeun kitu kan ieu teh gara-gara ngadengkeun maneh ngomong tadi mah di matak jangar aing ngalain kana hulu